masih asri. Gunung Halu lembut sare. Aduh, cai teh nahannya ngocor saware. Aduh, pantesan nih cenok habi mah teu dikocorkeun. Ieu mah cigan aku dulu lapor Bu RT. Sia ate ka mana atunya nuju sasagas nuju corona kieu teh dar teu aya na ka mana jadi bae kapaksa kada ngalasuluh. Ih, aya telepon. Halo? Bu RT, biasa ka dieu teu? Oke. Bro, lila tengah harus sampel nggak nasi gananya duduk. Ayo langsung disebelkan, ya mah. Sok gur setik dulu. Nah, aletik ya mah. Tapi lumayan, we. Super ya. Da maneh, Drong. Tara diberak. Ada mah caduk doma loba di imah. Masalah. Drong. Penting mah ieu we, wareg ngelih cenah ieu. Bener. Jawa. Pas mah jeung. Nasi gananya. Kebon urang mah lain asa nu ieu, nu eta tah. Kumaha geus kieu? Kumaha tuh gimana dibanding kebon warga urang, galak dibanding jelemana. Ada kagoknya dan nasi gananya. Udah hareunya lebar. Amin. Tong da tapi enaknya. Tapi dah kagok lah geus kieu mah. Astagfirullahaladzim. Palingan sampo aing bukrak bak. Ongko mah kope haji juga santri tapi kalah ku angkas meri euy. Da poho pasukan teh ieu kebona ki. Menta atuh kan bogana. Leung mun dibubui mah dikulub. Tuh imah ngadon ka Mang Kodir. Dele itu teu puguh-puguh anak dewek ge tara wani-wanian ngalah sampo ka di. Majar selain teh RT jadi RT. Nah ya RT ngaguguluan kana maok sampo. Sudah enak nih sebenarnya Drong. Bulan. RT mah kudu ngaguguluan teh kana kahadean. Melak sampo dipipir. Dewani ngagantian, udah minta hampura. Kurang. Oh hek dihampurangan. Oh mah tuh sakali-kali deui lama sakali-kali deui mana dilaporkeun ka kepala KUA. Aing mah ku geuleuh ta ka umat, komo jeung dibawa ke RT na. Tadi nama kebon samua aing teh dijual ka tukang peuyeum. Geus jadi hargana. Diranya ku bobongok. Aya naon, Mang? Kulutus wae. Aduh, weh. Aing mah keur maripu ka karek jual ti kebon. Sampo ini kan talujah. Astagfirullah. Tadi nama itu dijual tukang peuyeum geus diborongkeun. Pagawean saya. Teh cenah masyarakat ti urang mana ngaku kono. Ciri-cirina kumaha tah ciri-cirina? Make kopi haji. Eta mah Saha tah? tebeleguk jelema eta mah pokona Oh mah. hiji di dikucir. Tah bener pisan eta mah. Hiji deui diga. Gengsi gondrong eta mah cigana. Gengsi gondrong. Anu hiji di juga si gorondong. Bener pisan eta mah. Ngajahat ti baheula marnya euy. Jahat ti baheula. Kada ti cing panguruskeun. Kalem nu kitu mah boga anak buah tah cukuring mah. Ayo si Ujang urang mana? Abi jawara jawara. Oh hampura atunya. Hampura, ya. Kan kada tong dilatih pan eta teh sumpahnya ki. Pan watak Jarak. ge. Jaga jarak, sing jauh ngomorona. Mang, da si RW eta mah emang di lemur ge pada nyerian. Heeh. Boh dina anggaran ieu nya keur ka masyarakat diembat sadayana ge ku jelema eta mah. Aduh aing, geus diajar ti baheula meureun bangsatna jelema teh. Korupsi ngaranna teh. Tah eta pisan. Aduh piraku keur diserwakeun jeung bedul mah di kebon. Pemicu masalah masyarakat. Tah, Bener lo. ayeuna mah sok we atuh usahakeun eta jelema kudu beunang. Kalem. Ieu mah katangkep baso ieu teh. Aduh, keur uhang-uhung ngaran benitah tapatna. Buktina Jika teh lapar jelema teh. kalem nu kitu mang. Sok uruskeun. Siap begitu bos. Barudak. Sok we kerahkeun ka itu, lamun geus beunang laporkeun. Siap ki. Aya pengurus na pandi oge. Piraku kudu ku kuring mah diasongkeun ke kantor polisi. Hari tage jalan aspalnya anggaran teh turun tapi teu nepi. Eta si RW puguh cai mah teu jalan ku si eta mah wah teu balik pokona mah. Keun mah kusim kuring lah ku kuring diuruskeun masalah cai mah. Sok saha nu tahan ku kuring diuruskeun cai mah dipikang ngocor ka kabeh. Song sieun. Ieu ki ayeuna mah bade naros kaki. Saumpamina abi jadi RW kumaha tah? Ya pandangan kuring mah asal jujur asal bener masyarakat oge pasti Ieu ki nya punten perkawis kajujuran mah taroskeun we ka barudak ieu. Tong dihariwangkeun deui kajujuran mah nomor hiji. Ya alhamdulillah. Tim kuring mah lamun ieu jadi RW
kucing goreng didukung. Alhamdulillah Sok, pisan didukung. Ki lah. Asal panguruskeun anu mau sampo di dieu. Kalem perkawis eta mah. Urang babad lah sampai ka tuntas. Tah mudah-mudahan mah sing langsar nguruskeun anak. Oh sok we atuh kumaha carana ayeuna? Dek angkat arakat ka mana ayeuna? Aya teh abi teh bade nya ayeuna mah urang langsung we teangan. Si eta si RW Cedot teh mun teu salah mah. Sok, jangan kayak Si itu. Gondrong. Siap. Ya Ki ah, berangkat heula Ki. Oh, hampura. Ampura kaganggu Ki. Ah, henteu. Alhamdulillah ya ning pangi jeung barulah koboy-koboy. Tah, iya tuh komplit. Bukan resep ninggalin lagi meureun. Kata mah aing jadi gede kawani hari gitu. Tong hariwang dinya we tina masalah jelema mama hayang sakumaha dibawa ka dieu kabeh erek sabaraha kompi cuman sakirana butuh jelema sanggup mah ieu na ieu nu penting mah we Kamari urang eueuh, si Ramlan eueuh. Boga kesibukan. Lamun duitna full mah no absen-absen. Ya, we. Kamari bisa urang nu sorangan. Kita mau ke Sarawak, kemana-mana si bos ieu dua, kumaha? Dua lamun aya urang, ku aing di babadan kabeh yang di boxer, ku aing cadot-cadot teh. Beak ku aing kabeh. Pangikeun ke mah ieu tah. Lain kitu euy. Kamarinya aya masalah duit mah urang gampang. Tinggal mayar kamarane. Cuman urang nu jadi amat kursi ubed hungkul kamari aya. Ieu nu duaan teu karumplit. Pangis di bejaan we, urang boga kesibukan. ieu we nya lain urang eueuh kamari teh lain artina urang naon jalir ka didinya Tapi urang kamari acara damang mang kemarinnya dua. mang kumaha maksudna tah Di ubed hungkul kamari anu setia jeung urang duaan. si ubed hungkul anu kamari setia jeung didinya ieu we maksudna kumaha ya aduh kudu rada ngadag ya Kela jawara sanes maksud abi nya nuduh henteu ieu henteu bener digawena di dinya. Cuman ya abi mang teh sepeda kamari kan geus 2 kali tah. Hareueuh cuman coba hungkul ayana. Mang teh di dieu mah bawa dirinya teh sieun ku istri aing Bon Jovi. Apal Bon Jovi? Terang abdi. Naon rocker sayang istri. Kumaha yang sesuai nama orang ngecek cai itu di situ emang tugas naon deui cai ayeuna teh urang boga niat urang fitnah si RT jeung si juragan masalah cai tumben warung kota ya tuh nya ayo warung bisa dibayar mang nganyuk mang isuk we lah dibayar mah Ampun, kumaha mayar nu gadag warung geus dianyuk. Isuk geto. Lok, kesempatan orangnya jadi kuat lah ke nyalon kerja di RW mah. Ayeuna urang Eta mah hade bener. aya jalan ke adu dombakeun si RT. Ieu geus jelaskan manehna nu maling, jabanu si bapak-bapak bieu ning pusingan, atuh beuki nikmat keur aneh. Iya, kelebihan juragan teh. Moal kuat Bruce Lee, Ken, Hulk Hogan, anu biar disebutkan eleh, aiku juragan kan make otak. Keju. Ini lama ibu RW teh. Bu RT. Gerak. Tuh tengocor. Ininya geni. Menit. Kumanya. Heeh. Tayarana juta aya atuh da Menit aya jang gegero acan. kumaha tuh. Kalau orang telepon lah si Ananya. Cinta. Nah ieu aliran cai anu ka warga arurang teu ngocor. Ieu karunya balik gegero cenah. Ya sok enggal ka dieu nya. Diantos. Antosan heula nya, Neng. Kedap. Da kumaha teu biasa.
Da kamari mah jalur ieu teh tos dileres-leres ku si Cinta teh ngandu ka sanu jahil. Sok aya wae nuju usum halodok ieu teh aduh. Antosan lawenya sakedap nya aya gibaheun. Naon itu naon? Eta aya nama di dieu teh nuju naon nya nuju diadu dombakeun. Kusaha? Eta geuning ku si Juragan eta geuning nu rada-rada genit-genit kitu. Terang teu. Apa? Si Neng ieu mah atuh dah tinggalin we berita. Kumaha atuh ieu cai nya. Nungguan PRW heula we sigana. Yang kulami deh ka mana si Cinta teh. Ini serengitnya tuh tinggalin kulit Bu RW mah. Bu RT mah tuh tinggal sensitif. Acara rasaan teh jadi Bu RT. Ada apa cintaku? Cinta-cinta we tinggal teh cai. Na kumaha kitu ieu cai? Eta tinggal karunya warga pada yang Aduh. balada. Nah, Pada saat nyusul pada ieu naon. tidak salah lagi ini mah. Kelakuan si RW cedot. Aya naon RT? Tingali ka dieu, cai kuat saat kieu. Astagfirullahaladzim kuat garing euy. Cai teh aya bukuran we, drong geuling itu. Aduh, mah bener ieu mah si RW tuh tingali di batuan ini. Sok beresin lah. Geus kunci we bageus. Siap. Sampurasun. Sampai. Teh ku si eta segera mah teh eta. Teh bisi hayang apal. Si Ubed teh. Kela juga loba batur mau balik deui urang balik deui. Urang balik balik we hayu urang lawanan mumpung loba lawanan. Moal beakeun kabeh jawara mah. Aya aing hayu buru. Hei, manehnya sia? Yer lobaan euy langir. Mana wanita itu? Lu mana ieu teh? Si RW sasani kala tah. Balik sia manehnya ieu cai. Jadi kieu teh sebenarnya mah pelaku nu utama nama si Juragan. Aslina Bisa terpercaya orang boga video rekaman tah. mana cik ningali? Tah ieu we tah pelaku anu sebenarnya mah sia. Ribut itu teh. Pakarek ya bieu menelepon di kebon sambo aya nu maling aya nu wis dar deui. Untung kuring aya kana di kebon. Aya naon ieu teh? Cing serangkeun. Tah si eta tah, tah cai tah si eta tah. Mas asai naon ieu teh? Anu ka warga dewek tah. Saat Cing urang teh mah kucing kuring. teh yuk. Aduh. Paina. Tos we. Saha ieu teh? Ketuana ieu teh mah. Eta tah. Anjir lobaan euy langir. Mana wanita itu? Lu mana ieu teh? Si RW sasani kala tah. Balik sia manehnya ieu cai. Bet lawan bet. Tong si Ubed sok lah jelaskan kusaha atuh cai. Kieu teh nya urang nyaksian ku dengan mata saya sendiri bahwa si Ubed lah pelakunya. Anu cai nyumpel teh. Waduh ah. Cicing ente, cicing. Ieu urusan RW jeung Juragan. Cicing heula. Sampura. Udah cek aing ge. Ku si eta tah teungeul teh, teungeul sok. Cai ku saya. Jangan sentuh-sentuh. Tolong. Oh iya. Oma cai mah jang perlu pisan masyarakat teh. Sabab cai mah leuwih teh beas sebenarnya mah teh. Oh sabab mana? Kan eta baga beas asa beungeut mah kudu. Tuh. Ngarah kenah? Ai dahar mah gampang.